pokoknya mah aing bakal menang hadiah poe ieu. Pidoana ti sadayananya. Sabab eta layang Jamus kali musyada teh. Bakal kapimilik eta Jam Mustafa ti ku kaula. Mustafa sakit hati nu kitu ning. Hayo hayangnya. Carios Raden Gatot Kaca anu nyanak ya Astra Jinga kagetna kabena-bena sing horang ditumaritis teh geuning aya Astra Jinga anu kiwari keur tungara i Astra Jinga maklum Astra Jinga kapit nah maling layang Jamus kali musana atuh ya Astra Jinga landawala dicarak ka tengah leuweung maklum jalma anu teu tuah teu dosa rarasaanana rek dipayahan i Astra Jinga Raden Gatot Kaca dateng tumidak dateng ieu alas ti prasara datan nira ringkongkonan datan nira ringkongkonan Kang Samya ngalaga aneh bin ajaib ditumaritis aya si Cepot mekang lenyap aing nempona nepi ka teu dipikeun sasieur si Cepot anu ieu jeung si Cepot anu itu ngan bedana ari nu itu marada seungit Cepot ieu mah bauna beak ti karep jeung beletna beak kacida di nu itu maritis mah jeung sidawala dihanap ai guru kaula belah mana maha guru ye geuning keneh eta geuning cep teh suming ning cep di mana si Cepot teh aya dihanap Gusti nu Agung doh aneh nepi ka teu dipikeun sasieur kieu Maha Guru udah kumaha kaula tah ayeuna aya di pancen kanggo salira naon di ieu belah ditu tongoh tuh aya karaman buta-buta wayahna panghadangkeun heula ku salira aya buta-buta rek maling layang Jamus kali musana edan palih mana palih tongoh punten kade ulah dilagdageun deui moal punten kapok beureun lah euy Cepot teh datang euy iya beres kanang hudan ang sering rang Astra Jinga landawala nuju kaayaan sedih prihatin samarukna bari diperdaya ku Raden Gatot Kaca ya wala naon mau dibawa ke leuweung rek dipaehan aing nya kade akang pileleyan da wala da pasti aing teh bakal dipaehan di Juragan Anom ulawa kasudon Juragan Anom sakitu bageurna geuning tadi di jalan meuli seblak minta seblak ceker mere seblak tulang ka aing tulang wungkul kan bae pileleyan da wala bisa aing pondok umur moal tenang moal kumaha ieu teh nya lah mana siapa jadi euy kang nya sayang gitu keur
Kahulang itu. Oh. Kelempang ka dieu. Iya, beres euy. Heeh. Tola isyare ka mana? Weuing mah teu kopi leuweung sok hayang ngising. Nya daguana lah di dinya weuing hayang teu kuat. Si goblok. Aing sedih teh ngadon ngising si goblok mah. Heeh. Teu kaop ningali tanggal ruwaru. Heeh. Kemana juragan anu teh ini eueuh lieu? Heeh. Bustina. Hey. Duh. Teu sangka di leuweung teh aya kaca geuning euy. Urut tukang cukur mun tinggalin. Heeh. Paingan aing dipigageuleuh aing teh cemeng gini. Halo, eta bongot teu buka kitu ampun. Nya. Yang rata sirah dia. Alah. Hade kieu kaca meni kebul-kebul deui. Nah kaca ti leuwih. Cager si lain pot. Uluh, sia anjir. Setan. Nah, sia ngagebog. Nah. Ini nih. Biang keladi. Iya, biang keladina. Naon sia? Naon sia goblok? Geuleuh naon ngawaku naon ka aing sesetan. Aing teh jelema sangsara. Aing teh hirup koreh-koreh sok. Aing dipitnah ku sia aing yakin lah yang jamu sekali busana ku babantok dia goblok. Kadiekeun sesetan aing dipitnah. Hancip ngagebugan aing. Majar aing maling lah yang jamu sekali busana gara-gara sia. Bener lah yang jamu sekali busana ku sia. Bener. Tuh, cek kok bener. Kadiekeun sia yang jamu sekali busana. Teu bisa. Geuleuh naon ngawaku naon babatok jaga aing goblok. Aing teh beunghar henteu goblok entok kedua eta ge huluan. Kari-kari sia ayeuna mitnah ka aing naon maksudna? Maksud dewek? Heuh, dewek teh nyaah ka si lain. Nyaah nanahaun goblok mah nyaah mitnah setan. Kabina-bina teuing kadiekeun sia lain jamu sekali busana. Teu bisa. Saacan beres persoalan ku aing mau dibikin ilah yang jamu sekali musada. Anjeun lalaki kuring lalaki pada mikah hayang tur mikah cinta ye. Kunaon ngalamun dulu eta hai nah ayat 2 naon si teh ari ieu dewek cepot ari ieu aing ge cepot. Cepot mahanya teh cepot lanceuk aing nu mana? Sarua aing lanceuk siapa nan? Apa sia teh tadi jeung aing? Bingung besti. Nah, sia kuis. Nu boga hutang 2000 ka aing saha? Aing. Ayo, sarua. Anjir. Boga hutang kabeh. Berarti 4000 aya namanya. Cewek. Ari nu nyekel layang jamu sekali musada sahar dia.
Henteu aing ari ieu dewek. Hah? Dewek. Nah. Lamun maneh nu nyekel layang jamu sekali musada berarti sia nu palsu. Itu goblok cenah nu palsu atuh. Kadiekeun sia goblok. Kabina-bina teuing mitnah ka lanceuk aing dibeberi ku hansip. Gara-gara sia goblok. Kabina-bina teuing hutang pati bayar pati hutang wirang ti bayar wirang sanajan aing adina sia pikeun ngabela bebeneran sanajan maneh jago lawan pot cuman ye bukan ini baik ngalawan ku sia di goblok sih deh kadiekeun setelah yang jamu sekali musada teu bisa kadiekeun goblok kabina-bina teuing sapake ulah pegek dah ini sarua bangsat gitu bangsat pegek masih awe goblok kadia saya bau kelek banget itu siang juga permen karet kebebayakan gitu sih kai dan siapa kai niat goblok lain kayak itu nah mana we nu kasiniran bina-bina teuing sia hulu juga kokol gitu lamun aing ayeuna mikeun layang jamu sekali musada ka maneh cepot berarti aing teh teu nyaah ye justru sia lamun dibikeun nyaah ka aing lamun aing mikeun ka sia teu nyaah nah make jeung teu nyaah ari anu dipitnah maling layang jamu sekali musada sa nya dewek si laing sumuhun tah ayeuna ku dewek dibikeun ieu layang jamu sekali musada ka si laing tuluy aing kabur sahareup tewak anyir tapi betul juga apa yang dikatakannya tapi aing kudu kumaha kewe ayeuna mah lamun si laing hayang beres ieu pagawean aya pasoalan wayahna bantuan heula we di nungan sia ke ari sia teh saha dewek nya dewek teh sia aing teh sia teh aing kumaha ieu teh aing teh sia teh aing ari aing nu gelo sia cicing ke aing teh sia teh aing heuh teu ngarti aing hayang ngarti nya hayang bantuan heula juragan anu jing di mana geus bantuan juragan anu bakal kaharti aing teh sia teh aing heula kudu kumaha aya taun bener omongan-omonganana mending ngaku lanceuk ka itu daripada ka ieu mah ye jeung belegug deh itu mah rada pinter saeutik ya mah kitu we ka aing teh sok bantuan juragan anu siae bangga tapi maneh mau kabur moal jeung kabur mah tadi aing init beureun heueuh awas ya kabur didagor ku aing sia nyaga aing tiga beleg naon sia dajan anjeun jago mau ditarajean ku aing sok mah kabur aing bener sok awas ya ku aing mentong halangan atuh manehna nu ngadupak manehna nu ngamek hei saha ngaran teh nah nyawa nanya paning teh cepot anjeuk si laing lieur teu maka lakon ieu aing pusing angkat lieur hayang nya kemana gitu para denawa kiwari nuju milarian astra jinga kalaresan Raden Gatot Kaca ngahadang ieu pardenawa datan nira tangademan datan nira
sangat teman mangkulingan rana Syahanyen hei Raja Pengawa orang kaulah Gatot Kaca Syah Gatot Kaca oh nah Gatot Kaca iya di dieu lain di Amarta emang aing di Amarta tapi keur ngajaga ileuweung ngajaga naon saha nu rek kalah nyawa astra jeung anjing harapan jeung aing wonyir goblok si cepot dekeng nu kieu leu jegerna ieu leu heeh ya Palangkang juga kukupu sih teh. Ya kan bau kabdi nyaho aing cepot tumaritis. Apa di mana bau sia beda. Bau hangru. Cepot mana abdi? Cepot kaler aing jauh. Maluk naon segede kieu teuing deui hayang nyaho kanyutna segede kumahanya sugan teh eueuh gawir di dieu baik teh geuning aya gawir minere was kuring teh jebur kana gawir ieu dadang ngadurudud dada teh jebur kana gawir iya dada jadi babak belur minere wasih kuring labu naon merong eta sia ngomong gitu-gitu geuleuh kadengena cik sia teh geus cara bro ngomong gitu-gitu nah urang dia mah ngomong nanti jadi kadar itu gara-gara sia goblok jadi kebawakeun kabeh itu heeh lamun dina penyakit mah corona dede mereka teas ke gebog ya ampun ai teh buatan Cina mun teh wah naon sia wah saha ya Gusti da ieu Gatot Kaca ha Gatot Kaca oh iya anu ngaran otot aja teh aji gagah kieu geuning euy edan naon aji naon eta Allahu Akbar ya numur beng alam ya Allah ya Rabbi naon teh aji gaduh ya Allah nu Gusti nu agung sia teh jelema aji kakara aing nu jelema nu ka goreng patut kieu aduh ieu jelema ditingali-tingali beungeut sia jiga cangcut anjing didagor sia anjing cangcut nyarekan ka aing alah cangcut ganeng jogoblok cangcut aduh kan bae aing jiga cangcut sia jiga eusi cangcut beureun abi jiga kanyut geus aduh alah mana teh boga kaca di mah boga pernah ngaca nya mineng teu sedih eta beungeut sia jiga cangcut da aing mah lamun beungeut jiga sia meureun teh ngegantung maneh mah percuma hirup oge beungeut sigi tilu gitu ari eta saha ngaranna ieu ya ieu teh ngaranna cepot what hah telat anjing atuh sia teh cepot anjir cepot cangcut teh ieu jigana kurang ajar wah bener eta cepot bener bikeun ka aing pek mere
tuh kaing mah gitu gua dunungan teh merek baik tapi kelengkahan dalam bugang kaula wanyir apa kon wani marang aku ora wani dening apa lu lanang kowe lanang aji mulate tegal nama jowet ya alah kadi sia cangcut kadi sia kapir kasaha sia anjing beungeut juga cangcut kitu sia teh si sampah masyarakat si tara jumaahan nyaho di mana aing terjemahan nya nyaho nyaho di mana ning eueuh di masjid aing masjid sia di mana aing demeni pokona mah lamun jelema eueuh di masjid aing berarti teu agama jeung aing teu aliran Allahu Akbar hei daun didinya ulah macem-macem ka jelema ieu dah ieu jelema teh keur nguriling nangan tanding anya cerang nangan lawan can nyaho digeti sorangan cobaan tasirana dagor kulingis kuat modar lebihjaan kabina-bina teuy anjing sia teh kain teh kabina-bina teuing hei cangcut baseuh itu nepi ka jebot cangcut baseuh kai urang ajar sia hutang pati barapati hutang urang deuk bae urang dinu lega jeung aing urang okop belangan pati si pentekalnya wis pikir baca berdadari daun si teh ngomong teh kabina-bina teuing maju hayo what maneh Gatot Kaca poe bakal dipodaran ku aing bangsat maju wala kadal modar yep anjir edan ieu lembut Allahu Akbar subhanallah hey edan ieu jelema wat ya gitu dunungan aing deui leuy tendangan tanpa kaki dan gitu dah gitu-gitu ting masih Messi di dunungan aing iya barek ayo guys aduh montong ditongeng-tongeng Gatot Kaca aing mah tara biasa menta nu biasa we wiep woi nasi cangcut mana adikna wah palingan juga kolor
jika legging sih teh awas ya legging sok sia woi iya siapa teh nu maledog nu maledogan ah isi genakan hati woi iya anjing tong babaledogan lain babaledogan irung aing banyak anjing irung mitas-tas teuing tinggal itu anjing buset tina naon eta irung di jieuna tina kai atuh sami jeung aing kurang ajar awas ya Ustaz wapes ya pakai nukangan segala rupa jadi tewak sok cerek lompat ke mana sih sok ayo sik aing teh si gegep teh aing ayo ya aduh dek nyiku kapange anjing sok ya aduh dek nyiku deui kapange sia ku aing sok hayang nyaho sia aduh dek macok aduh euy aduh itu awewe meninggelis mana anjing nek nipu anjing banyak awewe deket si acong sok ya yang nyaho aduh dek kabur baru kana mau ditewak dek aing aduh dek kabur deui baru kana mau ditewak ku aing euy ndeu balik deui bager gelocing sia mah euy kumaha kumaha kitu mun japati mah giring eta nepi kadinya balik deui kegituan ka tukang aning henteu geura tempo geuraja geura tempo sia tempo enjing atuh enjing enjing tuh luak lieu teh tapi kadinya balik deui geuning tempo henteu ningali ning lanjut nya tuluy nya aing katipu ajang kontong nipu si Ajik lain nipu si anu baleguk heueuh deui aw bos sampun si nipu deui si Ajik teh luar dihanap wae hiap jok sia kurajar Ajik jeung macok di situ udang naon udang mong hayang ngagoler bosen Ajik ngagoler mah bari nangtung rayu mong hayang ngagoler bosen ge ala barat bro mong hayang bari ngagoler nu klasik nu klasik sete nangtung ya Ajik menepi kageleuheun si goblok ya kabina-bina teuing nangtung aduh kabina teuing nangtung di dieu kening urang aja jeung lingas si Ajik kabina-bina teuing di dieu tah calik eta linggih eta awas Ajik di dia ta Ajik lingihna di dia tapi na teuing bobodo sia ku aing bobodo marukana digabruk pada moal wow nyaho janji teh euy wow bibirna nyur-nyuran janji kurang aja wos kamana bieu eta di tukang setan cing tanggung jawab sia goblok dikerecek marmot aing kurang ajar kumaha lamun aing kieu ha dikitu gugurkeun aing aja
Naon sia? Hale. Lain urusan sia. Naon di mana? Harga diri ya urusanna. Hale. Hale. Nepi ka pageuh si jiga daot kocan ge teh. Naon? Teu ningali nu panjang irungna ngaliwat ka dieu. Aya ka itu ngaliwat ka dieu, aya mun pangnewakeun. Nah naon? Pokoknya mengesyahat dari PKR PKI naon pokoknya hilang permataku naon aing di ditu nu gawir naon dikitu atuh nali kitukeun atuh da teu kaburu anjing nanya-nanya dikitu aing persiapan ke berita sarwana goblok sia mah Aisyah naonna cacut lanceukna iya beres awas ya di podaran ku Aisyah wes sik ayo sik Musik, ayo. Alah, tulung. Moal nulungan moal sia. Musik, tulung, moal. Tulung. Beuh, anjing sungut sia bau bangke ge. Bener-bener teuing. Ya please. Anjing. Edan. Wes, what ya? Ayo Syah dipotong gua ayo alah ayo sih Syah bina-bina teuing anjir edan terus di manganana deui luar biasa wes asik gantung aing euy nu cangkung tuh da euy what asik wih hut ya hut sok awas bos sampai hati eta kokon bika kitu wasap ya what ya sap si Haji wasap ya what ya si edan eta kokon bika kitu sok sengnya ho edan mana euy wasap ya hati ditakis kaluhur ka handap montong ka dinya jika ngeurenyet seueul ajig lain euy mun gede naon eta nu maneh mun gede nyo ajig da diurus aing manak pamajikan nepi ka begang paduli teuing eta we diurus heuh gede mah gede ngan lanyet nya heuh ajig da keur hees da keur nyaring mah kitu bina-bina teuing da wasap wasap ajig meni lemet letik-letik rancing geus goblok ku aing mah bina-bina teuing sok sia was nak gelutek ieu anjing teuing age lieur nah euy cik sakali dah nyaho sok was eta nahan deulem
aya kamera dituluikeun ge moal balik nah mending damai we sangaran teh cepot cepot pot lan among ka itu kamana ka itu ka dieu we memene beuki kadu beuki kadu naon kadu durian ya beuki meuli atuh euy aing minta nya punten waalaikumsalam assalamualaikum waalaikumsalam kita tuh berjuang aing mah kudu atuh mau naon eta mawa senjata sia teh di Rusia itu ye naon aya eta aya buta mah dagor ku aing ye naon ngaranna Kang ngaranna naon eta ngaranna ieu naon cing besti aya buta mah masya asa dagor ku aing ye diketahiya wah tepet jangan bapatok na ku aing diketahiya masya asya aing dagor ku aing eta kita sanuneuk teu ning ieu ponok meulit ning nali balik deui sama jadi hese tuh anjir meulit mulitnya omekeun atuh kudu kenca hese tuh teu tepi kumaha euy ya kumaha jadi kieu teh euy digunting mah pegat atuh sia teh atuh aya jelema nu bisa ngomean dadan pang benerkeun ku sia kadinya we cing aya gadag gua batok sia kitu dadan atuh nuhun dadan nurut si dadan mah ka aing lain bisa nurut kitu kumaha rek teh nurut kumaha si dadan mah hirup nangan saukur ngagulak-gilek aing lamun eueuh aing ti mana nyatuna si dadan sia mangeuna turun mobil unggah mobil sumping kanu kaguan maksad dibere balikna di bahanan aing dikencet tina kotak denge ku sia dadan ko nyarekan ko nyium da aing mah hirup leuh dalang dadan leu ku dalang ikin teu bisa kakawe nih aya buta ku aing mah asa dagor we ku aing kieu awas anyir lamun teu apa kana kopeahna jebet tuh aing untung apa kopeahna loba kupon togel haling jang Darya goblok Darya kai aya naon jang lain aya naon eta si aing mentong hareupeun aing heunaha teh nyo teh ngagubuk naon abang boga rezeki naon sia ning eta boga kado lain kado masya ku aing cenah cinta teh buta mayar temanang harta bohong geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa
Satya Hajar bade gumela geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa. Dina lagu boleh kita kompak, dina lagu boleh kita seiak dan seirama, tetapi tetap kamu musuh aku juga, yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu. Karena engkau tercipta menjadi musuh, aku satru kabuyutan. He orang yang bengetnya juga cangcut. Goblok cangcut. Iya, iya, iya. Itu benang karasa iya itu benang deui karasa iya itu benang bae ajig da lieur iya pala iya pala iya pala. Wah getihan buta ka mung serat gitu getih no eta euy. Mana getih? Eta buta dia. Ale-ale. Apaan api-apina? Ya, api-apina sidik ale-ale atawa panta sih teh. Heunya getih mah nya wayang getihan. Apaan meh jiga. Nah, karunya nu lajur ditepu wae goblok sih teh. Baik. Keur mah wayang dibawa deui. Kumatang. Kok kun hirupkeun deui leuy. Ayo teu beunang. Rek modar ngahina keneh ka aing. Ayo teu beunang deui. Aduli goblok. Amakeun. Katipu. Bae da teu nyeri hate. Au. Iya. Ngaran maneh Batara Rama. Oh, shit. Di podaran Syanoman wae. Bangsat ya. Alah anjing, alah. Aduh, alah siksa. Alah, beuteung aing ditajog alah. Kana hulu aged Seueul atuh. jadi seueul aing hayang ongkek alah anjing alah hayang ongkek aing alah anjing alah ampun hayang urang alah anjing alah anjing meh keluar deui mangkaning 7.000-un alah jeung nyelap dina huntu Dodot atau pican. nyelap dina huntu Geuleuh. lapar dahar deui we Pican. naon sih teh gararaneng hayang eta hayang mah atuh bisi kurang keneh lebok tah hakan tah walau hayang utah alah ampun mang tong disiksa perdaya kaula mang kaula titisan Batara Rama masih awe goblok
obat teuing ieu teh kaula Duryudana gandeng. Ya kaula Dorawo, Dorana naon goblok si teh. Aduh, menit teh percaya ieu teh. Kakang Pancinar goblok. Antara guru teh beusi asup anu kieu si teh. Hai. Sia. Hieu. Gowo, uyung sajing. Aisyah meni kuat. Aduh mang dagorna cobian ku batu mang. Ku batu. Mana batuna? Tadi hana batu usaha sia teh. Oh iya bener. Aduh aya anak. Bapak Ai. Goblok. Aya keneh. Teuing sini apa kena wayang sih teh? Pungkurna dalang warjo aing. Mana kayaknya? Jaga seling. Dah batuna euy ieu tah. Hey. Naon Kang? Naon hujan naon teh euy? Lodo. Anyir utah goblok. Paingan aya hujan haseum sia teh. Kabina-bina teuing ka aing teh. Sia teh ngutahan ka aing ampun Bang. Ngutahan sia teh. Wah, oh si Lucir. Naonan si Akang. Maing lah. Dengan duit pakai kieu ampun. Jangan ada ribut. Kenapa? Ada sesuatu yang harus dipaluru. Apa itu? Diam kamu Yanti, jangan ikut campur. Mau lihat wiwit ya? Ulu mun urang mah dikolornya. Tara kapoe tapi tutung. Kakak Anjir koneng. Ibu siat. Ih. Aya nu busiat. Aya kangkungan. Naon itu buta busiat. Mana itu hayang nyaho busiat di kieuna. Can apa nyaho teh di RRI we. Cing hayang nyaho busiat anu kumaha? Cing. Si balagung. Naon? Ai nu kieu lain busiat balagung. Nah, manya busiat sapiring. Ieu mah lain busiat atuh. Naon? Modal. Sia teh. Naon colan kitu ulah keur eupan. Eupan colek teh nu kieu ieu. Nah ya lele nu beukeun dolog lele mah. Ieu sakieu menang genep mah tuh kan. Jeung lagrag deui. Sakieu menang genep ieu eupan lele. Jeung ati-ati sagala rupa oge atuh. Bina-bina teuing sia mangnya wolan waduk goblok. Sia deui jeung ngising deui. Bina-bina teuing anyir. Can disunatan gini euy. Heeh. Tiga tarompet gitu. sunatan gitu Kang. Sunatan. Islam geun heula ku aing. Oh. Karunya kurang nya. Nya Sunatan Kang. Disabat ku aing teh sang. Ngan hese nya canangtungnya kumaha nya? Oh menangtung, oh kelak menangtung cicing. Menangtung. Kayak menangtung cicing. Eta dek di kumaha? Nangtung ini mah euy. Sabat ku aing nya oh ye. Sunatan ku aing.
Mina teuing siawa sunatan ku aing ya. 1 2 Anjir sapat goblok. Kang. Lebih ka beak dulu. Wah, kacau aing euy. Maju sok. Edan sia. Rasakeun ieu. Iya. An sabaraja pinasti kersah yang kumampara. Barang Raden Gatot Kaca ngajamak ieu denawa. Nganak-anak leuleus tir kapukai punal nir kapas kahujanan. Ngalumuruk ieu Raden Gatot Kaca. Cik sia yang jauh. Sok sia cepot. Kadieu sia lamun maneh bener lalaki langit telangan jagat tempo jeger sia eleh wae. Datan nirata ngademang. Datan nirata ngademang. Mangkulingan rana. Sarek kumaha ayeuna cepot rek dibikeun moal eta layang jamu sekali musada heuh asa gagah si lain eta jager sia leuleus tulungan maha guru mama tulungan mama Cakrabuana tulung waras teu makaning jati-jati teu makaning waras waluya cager Wes. Waduh, luar biasa. Kadek lain jalma. Samanea ieu jelema. Kadek mah guru, kadek. Percantene ka salira mah. Nya. Hebat salira, saciruh metu sakacape nyata. Heuh anjing. Buset. Nah si cepot aya 2 anjir sok si jeung aing cacak cepot ieu komo cepot aing yaut-awut ku aing koneng setan beumna teuing Wah beda gini itu mah juga ada saruha naon Asia wala naon si maksudna kikian teh hah kadiekeun sia teh layang jamu sekali musada hah kadiekeun oh jadi maneh teh kekepeteukeun hayang layang jamu sekali musada heuh sok aing mah da bager jelema na dibikeun ku aing Ye teh mah guru teh kumaha Ye teh buta banyak dibikeun ka buta justru kudu dibikeun kanu buta layang jamu sekali musada teh supaya caang jadi bukan kanu caang maka itu jadi buta deui gini kan luar biasa anjir jadi eta bener rek dibikeun ka kaula mangga sok dibikeun ku abdi ka salira kasaha wae layang jamu sekali musada ku aing dibikeun komo ka maneh nah tapi maneh kudu apal kana syaratna naon syaratna ya montong ngabohong sia montong ngabohong kumaha ieu teh cepot sapanjang si lain ngabohong ku aing mau dibikeun ieu layang jamu sekali musada naon bohong da aing bohong da maneh ya nyumput buni dinu caang nebrak berijing teu ka tembok nyangka mata pedak ka aing
oh nyamaneh apa montong susu lumputan danya apa sok lamun bener hayang lanjang jamus kali musada ayeuna buktikeun kejujuran anjeun lami-lami ieu denawa leungit tanpa lebih hilang tanpa karana dadia Raja Amarta Prabu Yudhistira ngora cahaya sesekar ilwa ngora cahaya sesekar ilwa Wah cahaya hilang gemilang hatur akan diterima Astra Jingga demi Allah lain abdi tak ieu bangsatna akan abdi mah henteu mun korek mamineng nya semaka pihatur akan diterima dawala naon ieu teh anjeun teh kikieuan tah naon sababna aing kikieuan sababna aing teh hayang ngahijikeun deui tilu kakuatan negara di ieu negara naon nyata anjeun pamimpin raja kadua apalatur negara diwakilan ku Gatot Kaca salak lurah tamtama negara Amarta katiluna nyata rakyat diwakilan ku si Cepot hayang ngahijikeun deui aing teh sabab naon ditingali-tingali ayeuna pamimpin geus teu percaya ka rakyat pun kitu di rakyat geus teu percaya ka pamimpinna beungkeut sabeungkeutan tah ku ieu sabeungkeutanana nyata kulayang jamus kali musada bawa Yudhistira batur nuhun Astra Jingga saha anjeun aing nya aing teh sia teh aing tu agan teh tadi kitu aing teh sia teh aing abdi lieur agan maksud anjeun kumaha aing teh sia teh aing maksudna naon maksudna aing sia diciwit kumaha nya nyeri ngadahar gula amis ngadahar uyah asin sarua aing eta sia teh jeung aing teh sarasa sabab naon hareupeun pangeran di hadapan pangeran rekep deng-deng papak sarua kabeh sok sarasa manunggal sahak jeung sakawajiban antawis rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna ulah pakia-kia deui ulah pakirang-girang tampian temongkeun sauyunan sabeungkeutan ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara ngurus hamba-hamba rakyat manunggalkeun deui antawis pamimpin jeung rakyatna kakara ieu nagara bakal maju dibeungkeut nyata kulayang jamus kali musada timalan hatur nuhun sakitu teh kaula rek mulang deui ka alam nirwana kaula alang-alang kumitir teu aya sanes ieu teh nyata Sang Hyang Tunggal akhirna ieu Astra Jingga ti alang-alang kumitir nur cahaya sesekar ingwang nur cahaya sesekar ingwang cahaya hilang-hilang Hapunten agan abdi ge sami hapunten sok suudon kanu janten pamimpin sok ngomongkeun kanu jadi pamimpin agan hapunten sarua kaula ge hampura Cepot sok tamelar kanu jadi rakyat teu kawas tina butuhna kaula deukeut jeung rakyat teh mah urang manunggalkeun dewegan sakumaha nu parantos saurkeun ku tadi mudah-mudahan urang teh asa manunggal sahak jeung sakawajiban antawis rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna jang alhamdulillah geuning sagala perjuangan kudu make pengorbanan dina pengorbanan ngaliwatan susah jeung payah dina susah jeung payah kudu dibarengan ku ikhlas jeung ridona tah nu bakal ngajawab mah ikhlas jeung ridona jang sakitu we teh Kang sapara kanca hapunten teu samudaya kelepatan sakali deui mudah-mudahan kula warga besar Bapak Rodis atanapi Bapak Udis
sadayana ditetapkan dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salamet anu nonton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Amin. Sakitu ti putra Girharja tilu permios sanes tesono. Pamitan sanes pesenan sanes waktos urang tiasa patepung lawung deui. Hatur nuhun. Can.